Pieu ce dipacok orai. Untung abah bisa kasalamatkeun. Heueuh ce matak ieu suku di talian ge ame peurahna teu nyebar. Kade abah bisa jiga si Nana. Kamari dipacok orai teu kasalamatkeun. Nanaonna kitu ce nu dipacokna? Hipina abah sarua langsung di talian kitu. Ameh teu nyebar peurahna. Nanaon nu di talianna kitu ce nepi ka teu kasalamatkeun kitu. Beheungna. Sok atuh omongkeun lamun lalaki ulah loba kasieun. Kabeh lalaki geneng teu sieun ngucapkeun aku cinta padamu. Terus sieun aku naon? Sieuna ku jawabanana. Huruf naon anu sok katirisan? Pasti huruf S tong. Soalnya sok merongkol wae. Salah bah. Naon atuh tong? Huruf B bah. Nah, Soalnya di tengah-tengah AC. Neng, rek dijual deui moal TV nu eta teh. Ah moal ca. Resep modelna. Nya tuh ca ari rek meuli mah mending nu anyar weh. Ah hayang nu eta tuh Neng. Sok sabaraha oge dibeli deui ku Eca. Moal Eca moal dijual deui. Bener Neng, sok dibeli deui 5 kali lipat ku Eca. Ih Eca moal bari nage tah mah lain TV. Tapi open paranti nyieun kue. Mawa naon eta dina kantong? Ieu karesep Neng, donat. Hah? Donat? Neng apal teu? Naon sababna donat bolong tengahna? Yang mesti dituna we atuh Lain. Naon atuh? Sabab anu utuh jeung buleud mah ngan cinta ka Neng. Bah, isukan olahraga yuk. hoream tong Hai abah ame sehat yang panjang umur. Abah mah geus teu percaya tong. Terpercaya aku mahar ya abah. Eta kelenci gawena lulumpatan ngapoe umurna nganepi 8 tahun. Tapi tuh tinggali kuya. Gawena ngan seukur cicing. Tapi hirupna bisa nepi ka 150 tahun. Oh, jadi kuncina panjang umur teh pengedulan bah. Nek, Mesti mana ce? dihareup. Ce, nah ce teh kesel unggal poe cicing wae di imah. Ya kesel atuh Neng. Ece kan tara biasa cicing jiga kieu. Nah, atuh ari Ece teu niat gawe deui kitu. Nya niat atuh, kabeneran tadi isuk maca iklan dina koran, aya lowongan gawe. Gawe naon ce? Jadi pembantu, gajina oge jutaan Neng. Atuh kitu mah kabeneran ce. Pan Ece geus pengalaman jadi pembantu mah. Nya eta Neng, matak sanggup rek digawe deui. Jadi pembantu di mana ce? Ari dina iklan nama jadi pembantu rektor di salah sahiji universitas swasta.
Naon bah jadi abah nyingsirikeun otong pada dicarikan ku si emak. Teu tong. Geus lah tong ngabohong bah. Bener tong, abah mah. Ingat pepatah lama bah. Patah lama naon tong? Kalau kamu menertawakan orang lain, kelak kamu akan seperti mereka. Oh, gitu tong. Tah, berarti mulai ayeuna mah abah rek nyisirikeun Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates. Tong. Otong. Tadi Otong. Aya naon bah? Bantuan abah pengajuakeun anak ayam ke pasar. Ieu ku abah geus diwadahan kana dus. Siap bah, laksanakan. Kamana si Otong teh waya kieu can balik-balik? Buah-buah can payunya ngajual anak ayam teh. Kunaon tong, mana datang-datang ceurik? Sing dicarikan ku abah. Sieun dicarekan kunaon tong? Tadi panuteng teh nepi ka pasar labu. Tah, tutup kardusna muka. Hayamna lepas. Tah, hayamna nu katewak ngan 12 siki. Ieu bah duitna. Oh, syukur atuh tong. Alus ari kitu mah. Da tadi ge anak hayamna dina dus teh ngan 7 siki. Geus aya sabulan leuwihna si ayah balik ke aya proyek di luar kota. Misono bunda teh ayah ih. Bun, Kak, ini aya titipan surat ti aya Amir kanggo ka bunda. cik ku bunda urang baca Kak. Ika ameng ngelahnya bun. Nya sok Kak. Kahatur bunda anu dikasih cinta ku ayah Amir. Habura bun. Bulan ayeuna mah ayah teu bisa ngirim duit. Ayah ngan bisa ngirim 500 ciuman jeung 500 rangkulan ka deudeu. Mun sakitu surat ti ayah. Wassalam. Ayah Amir. Muah. Rasa kedeng aduh. Hayaku bagja pisan. Aduh, bahagia banget. Habis ketemuan sama Yayang Mulyawati. Si Dedoyeun, aduh, si Gademol, si Vlog Channel, si segalanya. Aduh. Oh, tadi saya mengirim surat ya. Kan dibaca ya. Si bunda gini game euy. Cik kurang baca ya. Kahatur ayah anu dipika cinta. Ayah, ciuman jeung rangkulan anu kamari dikirim ku ayah geus katarima ku bunda. Tah ayeuna bunda rek laporan ka ayah. Dibayarkeun ka tukang kredit 100 ciuman jeung 100 rangkulan. Alhamdulillah, manehna atoheun pisan.
anu boga kontrakan menta 150 ciuman jeung 150 rangkulan. Alhamdulillah geus ditedunan kamari. Kamari bunda nitah mamaneurkeun kenteng bocor ka tetangga geus diburuhan 50 ciuman jeung 50 rangkulan. Ieu masih aya sesa 200 ciuman jeung 200 rangkulan. Lumayan jang mayar sembako ka babah acong. Nuhun nya Ayah, nyugemakeun pisan. Wassalam, Bunda. Action! Tah tutup kardusna muka hayamna lepas. Tah nu katangkap ngan 12 siki. Yeuh bah duitna. Buka tuhu atau buka tuhu? Waduh, Jika kadendas saya kadang. Jika pangeran Kornel itu kencang. Anu katewak, anu katewak. Lalu ditangkap. Jika tewak di dinding. Ingat Indonesia ketangkap. Action. Barina oge, eta mah lain open, tapi kue. Nah, jadi kue. Bro.